Allahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang, diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salaf wallahu a'lam Indonesia. Lain cakula intelijen jadi takut Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu diurang ngain telanan geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang, geus teu serab jalaku kiai-kiai modern, sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ti podoli leutik teu daekeun gede insyaallah atuh eta mah deres dibere keneh aja pengen batu kudu dibere da rusak jasa pantah batu beladi tuan rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah, geus teu daekeun kemewahan-kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moralna ieu nu masih kene diperhitungkeun, anu masih kene hudang ti penting motifna naon Allah 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 eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak-cacak jelema hudang ti penting Allah Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti penting kiih tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sekemampuan orang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak teu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae, saat-saat batur disararumbangnya nama embung, saat-saat batur eukeuy-eukeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq. Teu pernah hayang pamere ti pamarentah, teu pernah hayang pamere ti organisasi, teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema, hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq. Aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae, Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae, Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya lapas Islamna eueuh dek didemokrasikeun, serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intip kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq, aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener. Saat batur teu wadiun nyaritakeun bener nyawa wani, sebab teu hayang di alam, teu hayang di agung-agung, dibere ge teu hayang leutik mah si eta tah mah tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu teger
saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang, padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen Yahudi ngecek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadi di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang. Komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari iman nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nyana mah ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajen ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka Inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan Inul laki-laki beres selesai. Saat gerpejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh jadi berisik nentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyaritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bimaradi wa dharula tinggal sirakabe utruku tegesan ringgal sirakabe alladzina yulhiduna ing wong akeh kang pada nyelewengkeun ya alladzina kabe an al hada min al hada wal hada dan jitak saking lapad al hada lan lapad la hada yamiluna anil haqq manane kang nyondongkeun ya alladzina kabe ado saking haq biasmaihi dalam birang-birang ngaran Allah istaqau minha asma sekira-kira nyari tak alladzina kaba minha saking asmaul husna asmaan ing birang-birang aran li alihatihim gadoy birang-birang pangerane alladzina kallati kala padlata minallah dan musak saking Allah wal uzalan uzza minal aziz dan musak saking lapad aziz manat dan manat dan musak minal manan saking lapad manan sayujzauna besok bakal den balas ya ladina bil akhiratin dalam akhirat jazaa makanu ya'malun kalawan wala sebarang kang anda ya ladina kabe ku ngamal ya ladina kabe wahad
Wahadza lan utaiki wadzal ladzina yulhiduna iku qoblal amri bil qital tetapi dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bi adilun Allah alam bimaradan iku betul setengah saking wong kang adamel sunagung saking manutai umat ya duna umat kang ngudukeun ya umat ka babilagi kalawan benar wabilan kalawan qaya adiluna aja ya umat kabehum ya umat-umat Muhammadin iku umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin ka barang kang tetep di dalam hadis walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wallahu a'lamu bimuradilan utai wong ngagegang pada ngagorokeun ya ladzina kabeh kalawan sakayat ingsun agung Al-Qur'an itu kesekuran min ahli Makkah saking ahli Makkah iku besok bakal nyung kunatawa ku besok bakal nung tutan ingsun agung min alladzina kabeh nakhudum tegas ngalap ingsun agung min alladzina qalilan Kalesetuti minaisu saking orang waru ya alladzina kabeh wa umli lahum inna kaidi matin walam bimaradi wa umli lan rentakeun ingsun lahum kadue alladzina umirum tegas rentakeun ingsun uming alladzina inna kaidi satune panjan upaya ingsun mati nunikung kang kuat syadidun la itaku tegese kang sangat kang ora kuat la itaku kang ora nana dan kuatakan ya kaidi walillahil asmaul husna tetep ke Allah ari ngaran-ngaran anu bagus jumlahna 88 nu kawarid dina hadis baca talar hartikeun tancepkeun kana hate sehingga fad'u biha sok undang asmaul husna dek nu mana sarua ulah nyebut-nyebut kasalian Allah sok ka Allah garaga sebut sehingga asmaul husna teh asma Allah teh jadi makom dina makom nu kamari geus dicaritakeun artina makom teh tempat singgah na yakin urang ibadah teh disuprih datang ka yakin selesai geus yakin adalah membuktikan kabeneran ngabenerkeun urang terhadap nu maha gaib datang ka mana urang ngabenerkeunana ngabuktikeun pembenaran urang terhadap Allah datang ke mana di dinya makom urang teh percayana ka Allah 100% Allah pangeran ngabuktikeun kepercayaan urang ku urang bisa katingali lamun urang percaya ka Gusti Allah 100% bahwa Allah pangeran
berarti jaminan Allah terhadap urang kudu percaya 100%, urang dijamin. Lamun urang 100% percaya karena jaminan Allah, moal kudu tupat tipu, moal kudu lunga lengo, moal kudu nyeleweng, moal kudu nyalimpang, bahkan keyakinan urang moal kudu tani, moal kudu dagang, Allah geus kajamin. Namadak hiji bae eta heula. Encan lain-lain. Urang teh percaya Allah Maha ngarungu ka urang ngadengekeun Allah teh. Percaya. Buktikan kepercayaan urang terhadap Allah bahwa Allah ngadengekeun. Hayo sia. Percaya Allah teh neulekeun ka urang. Percaya 100%. Percaya pangeran teh Allah, percaya Allah teh nu ngadamel langit bumi katut eusina. Nu Allah kabeh. Salian Allah mah makhluk kabeh. Allah khalik. Percaya teh Allah teh Maha ningali, percaya. Buktikan kepercayaan maneh, coba yakin teh. Mun yakin Allah neulekeun, moal daek kudu nonton TV. Moal daek kudu jeung hupa HP. Moal daek kudu jeung WA-an. Moal daek atuh teh mah jangan lantur. Tah, jadi urang ngabuktikan pembenaran urang terhadap kepercayaan urang. Buktikan coba. Tah ketika urang ngaku percaya Allah pangeran, Allah teh anu maha ningali, ketika ku urang dibuktikan karena keyakinanna mah eueuh nanaon. Tah yakin teh ngabuktikan pembenaran urang terhadap nu maha gaib. Datang ka mana? Di dinya makom urang. Tuh. Jadi makom yakin makom kita tuh kadeuleu jelema boga keyakinan jeung henteu datang ka dinya. Makom keyakinan kadeuleu keyakinannya kadidelekeun ku Allah kanyawan datang kadinya. Yakin Allah ngadengekeun kanyawan. Yakin Allah teh kitu unian datang kadinya. Lamun nyana yakin bahwa Allah nyahoun mal kos kitu tinggal kitu bae. Jadi kanyawan dah. Kacamata yakin teh pembenaran buktikeun terhadap Allah sakitu bae. Islamun jelema jadi kiai kanyawan yakin jeung henteu yakinna seorang kiai teh kadeuleu ku urang. Kadeuleu. Boga yakin henteu wari dina naon ieu? Boga yakin henteu dina maisah, dina kahirupan. Kadeuleu ku urang boga keyakinan henteuna si kiai teh kadeuleu lantaran langkah-langkah nyana. Keyakinan eta langkah-langkahna tah pembenaran terhadap anu baha gaib kajahoan. Jelema ceramah kajahoan boga yakin jeung teu. Ceramah nu hayang amplop, ceramah anu karena Allah, ceramah anu lalagaan atuh kajahoan. Kajahoan maca seh kitu kae. Dalam sebab saya kabuktian dibuktikan sakitu orang keyakinan anak teh tuh asal gusar geser oh betul boga keyakinan iya kayawan kabeh eta mah encan terlalu gaib lantaran kayawan pelaksanaan nah lamun ngageser jelema ti salap ka modern eta ge geus sarua bae teu boga keyakinan. Boga keyakinan teh lamun boga keyakinan mah jamal ngageser moal aing mah pae hirup moal kebal dek ibadah ka Allah dek ngamalkeun ilmu aing cenah ieu mah ka modern ge ku aing diyayasankeun ieu mah endek supaya jelema teh kitu para linter aing mah lain dek maksud kana dunyana. Coba si yatim bayar tanah, coba si fakir bayar tanah. Namun si yatim jeung si fakir masih bayar keneh bohong gedebul teh mah kiai. Gedebul lagi belah ditun gedebul 2 kilo ti gedebul ya itu tinggal gitu bae sih gua kayak gini namun nyama cara kolot kurang baheula make nyana ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 nyana nyahoeun sieun ka anak si anu ieu mah fakir terus ieu mah miskin terus hayu geus teu kudu mayar sia mah yang udah boga karena Allah berarti mana ada sekarang tidak ada. Iya, dilihat dari sana sampai sono tidak ada yang begitu. Berarti kan geus lain minterkeun.
Andek merau. Berarti kalau keinginan kan harus gitu. Ya. Kanyawan. Budak uletan sok hudang peuting jeung nu tilok atuh kanyawan. Jelema mah asal matana cayan we. Ah ieu, ngeri mata sia ka jeung ngomong. Aduh ieu cenah es ka karek suta gajah jadi kacai ge tariris teu boga kayakinan. Pasrahkeun ka Allah, Gusti titah hudang peuting, kemudian abdi dititah ku Gusti, abdi teh deuk kalaksanakeun, mangga nyanggakeun abdi yakin. Selantaran sehat jeung teu sehat, gering jeung teu gering ti Allah. Gusti abdi dekat Gusti. Geus beres. Moal ge kajian hukum lagi. Cenah gering, alhamdulillah ti Gusti. Saya moal eta tak keyakinan dirinya. Komo tah mah, sieun teh tahajud kali itu. Ngomongna berang tadi tatangga pae. Jadi pan tatangga pae siap teh wajib pre tahajud. Kalau ngomong. Kurang aing boga utang ka nyana. Nyana sok nagih aing. Tah eta teh akos kitu tah. Teu boga kayakinan, si pocongna datang. Teu boga kayakinan. Tah geus sama geus nilai eta mah jelema kos kitu. Ye, nya kukula di bejaan lamun hayang aya jelema didatangan ku nyana babari. Keur mandian set beres teh mandian, tepak ieu sukuna. Datangan Haji Pendi nya. Enggak, sama kontan peuting ge kucruk. Lumpat ka mana bae terus bae, udag bae terus. Oh, sebab nang nitah. Kita tah sukuna bade kitu kan. Set. Datangan si Pedi beres. Yes ke tungguan kurang mun anu paeh kitu kan. Tapi kanyana doang hiji. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu وذروا الذين يلحدون في أسمائه tinggalkeun ku aranjeun jelema anu nyimpangkeun nyelewengkeun tina bener dina aran-aran Allah. Aya sebagian jelema teh nyieun ngaran kana patung meunang nyitak tina asma Allah. Masyaallah. Bala di megaya patung Lata eta teh meunang nyitak tina Allah. Aya patung Uzza meunang nyitak tina Aziz asma Allah. Aya patung ngaranna Manat tina Al-Mannan. Tah aya patung-patung meunang nyokot ngaranna tina asma Allah. Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Wazarul ladzina yulhidun, tinggalkeun jelema anu nyalahgunakeun asma Allah dipake ngaran-ngaran nyana pangeran nyana padahal mah kafir. Tarolah meureun di urang mah ngaran pangeran mah kuari teu nu make asma Allah tapi encek mah pan loba nu ngaran-ngaran Islam. Baheula anu ngabebaskeun pasar kemis teh ngaranna Tuan Hasan. Tuan Hasan tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula. Jati sampai pasar kemis Tuan Hasan. Beuh helikopterna ge datang ka kawasan dia. Wah hebatnya Tuan Hasan. Sugan kula mah Islam. Orenganan encek meleg-meleg. Ngaranna Tuan Hasan penyalahgunaan nama. Atau emang ngaran Islam dipakai ngarannya abeh naon abeh percaya kurang katipu. Zarul ladina yulhiduna tinggalkeun ku sia ulah sok dideu jelema nu nyalahgunakeun ngaran Allah Hasan dipake ngaran encek Dr. Hamid padahal mah Cina lantaran di urang mayoritas Islam makalah nyana ngaran-ngaran Islam. Abe urang tertipu du teu jauhan mah pajar Islam bae. Ieu tidak sawarena penyalahgunaan ngaran. Tinggalkeun teh nu kos kana itu teh tina ngaran bae geus dipu nya ka urang. Berarti di jerona neuk maksud dipu ka urang. Cina ngaranna Hasan, Cina ngaranna Abdul Hamid, Cina ngaranna teh kitu Aziz, Cina encek ngaranna teh kitu Abdul Somad. Coba teu kira-kira apa?
Somat ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ngaran pangeran mah di urang eueuh baheula mah di Mekah Lata minallah, Uzza minal Aziz, Manat minal Manan. Urang mah encek di urang. Encek pakai ngaran-ngaran Islam di urang. Lain saeutik ratusan bahkan ribu encek nu make ngaran Islam. Ngaran Islamna dari lamun lain ngaran Allah mah Aziz, ngaran Allah. Masya Allah, Hamid, ngaran Allah kan. Aya nu pake ngaran Abdurrahman segala di Jakarta mah. Encek ngaran Abdurrahman. Bawa ka dia ke Cilongok. Ini siapa? Ini Abdurrahman. Atuh kula Mas, pajar Islam bae kan? Rahman ngaranna. Ada apa? Ini begini material saya di Jakarta. Iya, material mah biasanya encek kan. Bukan ditanya kan dosa orang deh. Ini namanya Rahman. Islam apa bukan? Namanya siapa? Nama aslinya mah ini. Oh, iya, dia pakai nama Rahman. Coba ta. Goblok gitu. Goblok. Nyana minta kakula minta doa nak lantaran materialna gerai masalah lah. Didoakan kukula. Tek ku galedeg. Lihat nyahuan dia. Jauh babaturanana datang dari cenah kiai, waduh makin parah cenah materialnya. Yo ini ijabah berarti doain. Lamun nya makin maju doain dari ijabah, lamun nya haju ngemblek atuh ijabah. Tadi na kita ku galedeg ieu. Teu beunang salah ngadoa. Allah kan nuleukeun ka urang coba sia. Dicoba ku Allah, coba datang nu miskin, coba datang nu setengah kaya, coba datang nu kaya, kumaha sikap sia ka aing. Jeung sikap sia terhadap jelema eta. Datanglah lurah, datanglah camat, datang bupati, datang gubernur, kadang inoh kumaha. Sia coba sikap hate sia kumaha berubah teu. Datang bos, nu boga pabrik, nu boga ieu, boga material, cek. Coba sia ngadoakeun anak kumaha. Atuh dicoba urang teh ku Allah. Loba nu teu lulus tah ahli hikmat mah. Ahli hikmat mah ngadoakeun beneran nya mah. Atuh salah. Ngadoa mah teu bantuin urang jeung Allah atuh. Geus teu kudu hese-hese. Urusan dijabah jeung dijual teh urusan Allah. Kan urang jeung Allah ulah salah. Nya teu ngadengkeun ieu. Itu urang bahasa Arab jadi teu ngartieun pan. Atuh urang ngadoa di hari urang ya panggil ka pabrik. Atuh urang ngadoakan pabrikna supaya selamat. Allahumma anzilil barko Gusti buga kena kilat waroda nang gledeg. Wah tentunya nama amin saking engkau geus beres sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin menang dua apa jeger atuh ustad kakarak diodang ka pabrik bae ge ngadoana geus Allahumma salamatan salam Baiklah berkat nama sapira berkat kan diberi duit ge paling 1 juta 2 juta tapi jana di mata Allah tolol sia. Jelema teu iman ku si didoakeun mantak ambruk kiai ambruk ustad ambruk ahli hikmat mah ambruk. Ya tuh. Urang ngadoa dia ya Allah ya. Sakal sia ngadoa naon kumaha nyana bae sawodo. Buku siapa minta dan enggak, kalau mau memetakan tah, sebenarnya cai, ya inum kusian ini, sebeh, inum. Kadangin kucing naga saya cara yang mau minta cai kaki kucing saboda yang ditanta, jadi hayang tu aing makasih, beres guys. Jalo babai tapi tak Cina, kalau datang Cina. Ayo Cina anu mulia kemana-mana geus ka Singapura segala rupa. Wah, geus ka Jerman segala rupa. Geus nemah bari dibawa. Asma dambah setruk setik. Atuh terus bere cair. Cager. Kula ge heran aing teu ngadoakeun. Kok sacager. Berarti lain ku doang teh ku Allah nu jager-jager. Tuh. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas
sayujzauna ma kanu ya'malun. Tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jazaa'an ma kanu ya'malun, kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat. Ieu ayat qoblal amri bil qital, memeh perintah perang. Seperti apa? Tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang. Mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah, indit Muhammad bejakeun ka umat, tinggalkeun, memeh diinstruksikan perang. Beres tah nyaritakeun kafir, musyrik, munafik, jelema anu nyalahgunakeun asma Allah. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq, jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah. Ummatun umat yahduna bil haqq, anu nuduhkeun kalawan bener, wa bihi adilun, jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta. Aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat. Di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deket kene ka kangjeng Nabi, dilanjut ku para tabiin. Di zaman tabiin ge tegak lantaran deket kene ka para sahabat, dilanjut ku atba tabiin. Di atba tabiin ge masih kene tegak lantaran deket kene ka tabiin. Mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang, ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sesek neangan anu bener teh geus hese. Pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu. Estafet ngaranna silsilah, nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak. Ai ieu mah pan guaring putus. Ha, guari nuturkeun nu eta, sedengkeun nu eta na ge kos kitu. Nuturkeun nu itu teh kos kitu. Atuh geus putus. Teu boga turus. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna. Di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur, abri geus teu nuturkeun leluhurna, polisi kitu kene, rakyat geus kitu kene. Ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara. Deuleu nyana ka rakyat deuh, rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak. Tuh kepala polisi nu baheula, aduh polisi kunaon sia teh kararitu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang. Kitu kene abri. Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya. Duh, siate. Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta ku ari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara, zaman Ki Khalil Bangkalan, ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu. Terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ka belah dieu Asnawi Kudus. Eta kayak masih buah ragus kene, cikene zaman kolot-kolot urang baheula.
di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya ajengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu keneh, Masya Allah, satu suara. Haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejlog kita luturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai. Si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan, bang teh ke kelembungan disebut lagi. Bahasa satu suara haram. Tek bae aya nu kaluaran ti Mesro. Nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia. Ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga 2 akad jadi halal. Nyana tanggung jawab lah. Udah saya tanggung jawab, ambo seuneu sia tanggung jawab. Cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan. Demokrasi kamari rada terpimpin, rada bagus kene, rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan. Disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaeun, ternyata kuari mah kudu revolusi. Lantaran mana kuari kemajuan politik, nah mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5%, negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina, persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berjaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika, ku bacak aing bacak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbah. Deuk kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakieu ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun jaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun jaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih. Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak tuh pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salah, wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ayeun telanan. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teudakeun gede insyaallah. Atuh eta mah deres dibere keneh, aja bae di batu kudu dibere. Da rusak jasa pantah mah tuh. Belah ditueun rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih keneh diperhitungkeun.
anu masih kene hudang ti peuting motifna naon Allah 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 eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak-cacak jelema hudang ti peuting Allah Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang ti peuting kiih. Tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus, khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disareurumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq. Teu pernah hayang pamere ti pamarentah, teu pernah hayang pamere ti organisasi, teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema, hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq. Aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae, saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae, Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae, Amerika bergeng multinasional acak-acakan Baghdad supaya napas Islamna eueuh dek didemokrasikeun. Serang deui Turki, serang deui Suriah, serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan. Tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq. Aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nyala wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta tah mah aya bae tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang, padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen Yahudi ngecek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang komo nu belah di tuma zaman Ki Hashim Asy'ari ieu nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nya nama ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueun
tekan gocek ku jalan digocek bae kajian ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai saat gerpejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh jadi berisik nentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyeritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kene ku berbagai kalangan tinggal hijinya andai katanya eueuh deui kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana ya nama itu baik gayana tetapi napas Islam jadi luhur Torikoh jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku salah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener jang supaya jelema ka mana sih ieu oh ieu trap dihasudan teu eureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek coba ge deulekeun sababnya ka Allah hiji Allah deulekeun Allah ngadekeun Allah nyahun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalun min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khazalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea moal eureun-eureun Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah teu pernah sieun laya turhum man khadahum teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah teu pernah gimir teu pernah sieun disengsarikeun ku kiai ku ustad ku masyarakat ku terus bae jara mah dek didegekeun dek teu Allah bae pokona mah aya ta umat model kitu ditimbulkan ku Gusti Allah saat mana bae aya bae wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya we cenah si anu mah teu nuturkeun ka kieu sabodok cenah kelompok anu mah teu nuturkeun ka kajeun cenah pemerintah ge teu nuturkeun bae bae aing mah deuk aing bae ka Allah
abeka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyala terus bae ka Allah, nyala tadi tuturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyala terus bae ka Allah, jelema nyacan ka rusakna berarti kajahoan. Terus mal iring-iring. Teu sieun kun jelema ngahinakeun, kun nyulayaan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Hingga datang perintah Allah maut, nyana tetep bae dina tegas. Hiji wa mimman khalaqna. Tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah ummatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol ayat tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah. Acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng deuk didengekeun deuk henteu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener, nu salah bakal kajahoan. Ketika nyaritakeun ekonomi nu bener, nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politik keur acak-acakan kajahoan. Ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang ngaji takrib, urang ngaji patul muin, pelbah nyaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan. Tapi terus bae nya namanya nyaritakeun deuk dipake deuk henteu wa bihi ya'dilun. masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, iyalah walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab.